sia mangan nurutan puasana doang, ibadah nu lain mah teu diturutan. Ye, aing ka ditu dicarekan ka dicarekan. Wah, sakeuna ieu teu beres si kos kieu. Aya ka ditu lanjut. Ulah di dia. Sia mangan saukur nurutan puasana doang. Lain ka Allah sia mah nurutan teh ka makhluk. Teu jadi teh mah kos kitu mah ibadah. Allah nyana geus terniang-niang Syekh Junaid balik deui ka ditu ka kiai anu sok dahar bae teh. Datang ka hareup, datang ka geus kieu bae kiaina. Hayu sia geura ka dieu. Hah? Hayu sia geura ka dieu. Balik ka ditu sia puasa bae geus sia. Aduh, saya ieu. Teu beres ieu urusan ieu. Langsung ada sujud da hampura bawa ieu. Neuk dihideung neuk dibeureum ku mama mah bae. Pokona kula mah neuk ku guru bae kageus ka mama. Di dieu mah dahar bae kajeun. Nah sebodoh alah lamun geus kos kitu kudu pasrah neuk kumaha pokona meunang dahar teh deuk nginum bae hayu bae sebab usul ka Allah mah lain ku puasa lain ku dahar usul ka Allah mah ku safail qulub bersih hate dahar bae ge ai bersih hate mah usul ilallah puasa bae ge ai hayang sugih mah moal usul ilallah puasa bae ge aya hayang berkaromah mah moal usul ilallah. Puasa bae ge hayang dihebat-hebat ku batur. Bejakeun aing mah puasa bae kitu moal usul ilallah. Ibtaul jannah la ilaha illallah. Jadi urang mah teh emang barahan ieu. Sabaraha di Indonesia mah sangat luar biasa ese jaritakeun bangsa Indonesia mah. Hartina bener-bener tawadu bener-bener itu laleuleus hate di urang mah lain lalagaan urang lamun dulu di Timur Tengah deredegna jeung segala rupan di urang mah salah dihampura bae pejabat salah dihampura bae dulur salah dihampura bae gede hampura mantak pohara urang luar negeri urang Timur Tengah urang Amerika Eropa deuleu Indonesia gak kageteun sebab kunaon sih tilok mararah orang Indonesia Masya Allah laleuleus nararmah di Mekah paling diakui di Mekah paling diakui ke orang Arab paling sopan orang Indonesia elehan orang Indonesia geus pokona moal aya bae moal aya di dunia kos orang Indonesia beneran ini lain lalagaan orang luar negeri mah teu meunang salah saeutik beuh sukat sikut bae di urang aya hiji dua mesti dianggap lah nu kos kitu ya. Nah istimewa mantap orang lamun nyaritakeun sejarah ilmu tetap Timur Tengah tetap Mekah ilmu mah ti ditu awalna tapi pemakaian ka dieuna lobaan orang Indonesia geus tertulis dina sejarah lain lalagaan anu pertama neangan ilmu thariqah orang Indonesia datang ke Baghdad di zaman Tuan Syekh kembangkeun di urang kuari teh loba jasa nu bertorikoh teh di Indonesia dunianya nu panglobana di Indonesia bertorikoh bari Habib Lutfi teh Habib Lutfi eta teh diangkat sebagai ketua torikoh sadunia keur ieu mah nya ketua torikoh sa-Indonesia ku di sadunia lain lalagaan mah eta masyaallah keur ieu diangkat torikoh sadunia kan Gus Dur kaburu jadi presiden ketua torikoh sa-Indonesia. Karena torikoh teh pan lain lalagaan, kudu nyaho sejarah, kudu nyaho berbagai torikoh nu aya di dunia. Mantap urang mau nyaritakeun Gus Dur urang, Gus Dur ieu. Mun nyana carita tentang torikoh, carita tentang silsilah nyahoan jasa. Wari Habib Lutfi. Nyaritakeun torikoh naon bae nyaho, naon bae silsilah nyaho bae. Masya Allah, eta hese jasa urang naon kitu manggihan jelema kos kitu. Lamun nyaritakeun lan bin anu nyahoan urang mah ka diri urang teh nyaho bin urang mah diri urang ge si anak saha anak abah sia sangaranna sanya tak abah bae geus nyaho ngaran ka abah lah gua lajana keur ditinggalkeun keur leutik kene sakana teh itu nyaho ka abah bapak kolot tuh kumaha bapak kolot mesti nyaho ka abah sorangan teh nyaho ka bapak kolot teh nyaho. Nah ieu di urang, tapi eta teh ahli thariqah mah tok nyaho. Kitu keneh thariqah. Wah, di dunia teh nu mantap urang lamun nyaritakeun tentang fikih pasini terus bae di mana bae bakal pasini.
Pikih mah terus bae pasti ini ketika orang asup ka thariqah kemudian ma'rifat moal aya nu pasti ini. Asal geus menemukan usul ilallah ma'rifatullah wa rasul. Moal aya nu pasti ini sebab eta kene jalan-jalanan nu berbeda, Qadiriyah, Naqsabandiyah, Satoriyah, Utsmaniyah, Tijaniyah, kemudian berbagai-bagai gitu. Thariqah pokona mah kabeh asal geus usul eta kene hanya beda jalan doang. Ai pikir mah terus bae cak ieu kieu dalil laki deui moal repeh-repehna terus bae datang ka kiamat pikir mah pertentangan bae jeung pegede-gede hulu bae terus bae atuh bae urang ka jero tenang geus moal memperdulikeun kos kitu lantaran geus manggihan kanikmatan jeung kaindahan hanya nyana anu dibere ku Allah nu ngarasakeun kok nu mantak zahirna engkena sabodohan sabodo geus loba sabodo ka ditu sebab batinna geus dibere ku Gusti Allah kaindahan jeung kangeunahan masyaallah kumaha eta bisa nyana kos kitu kumaha cak Kangjeng Nabi Kangjeng Nabi wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Lamun tadi menyaritakeun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam hukum puasa turun ayat eta teh tahun kadua hijrah sabada Kangjeng Nabi hijrah ti Mekkah ka Madinah tahun kahiji macan aya puasa. Tahun kedua turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Jadi diinstruksikan puasa tahun kedua. Sementara Kangjeng Nabi di Madinah 10 tahun. Kangjeng Nabi 10 tahun cokot tahun teu puasa 9 tahun. Jadi Kangjeng Nabi puasa 9 tahun. Kuluhan nawakis kabeh 29. Hanya 1 nu 30 poe. Kangjeng Nabi puasa teh 29 hanya sakali nu 30 poe. Pikih. Caritaan anak ketika turun ayat wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasa aranjeun kabeh leuwih bagus ka aranjeun gah lamun nyaho. Berarti kan berbicara hikmah. Lamun tadi berbicara hukum kaparduanana. Lamun carita kaparduan berarti hukum. Tidinya aya syarat jeung aya rukunna. Nah, diijmakeunlah ku ulama. Ditinjau tina ayat, kemudian ucapan Kangjeng Nabi, jadilah sebuah ketentuan hukum. Ialah fikih, wajiblah puasa, syarat sekian, rukunna sekian, pembatalanana sekian. Ialah hukum. Tina hiji ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Hese urang mah lantaran urang mah teu nyaho asal usulna, asbab wurudna teu nyaho, asbab nuzulna teu nyaho, kemudian jadikeun syarat jeung rukunna go hese lain lalagan kudu dibongkar melalui usul fikih. Nah tarima asak bae geus urang mah ijma ulama. Mantak lamun Muhammadiyah teu makekeun ka ulama, boloon. Bohong deui nyana. Dek dang tibana atuh jam maca Quran ge hese. Maca hadis ge atuh hese. Nyana ge sabenerna mah hate leutikna mah percaya ieu enggak embung ngomongkeun gengsi ka NU. Sakitu doang. Gas antepkeun atuh nyana-nyana aja sarua puasana maka Allah. Urang-urangan urang manggeunaheun geus aya anu mangrangkumkeun Imam kitu Syafi'i. Ah mau make Syafi'i lah. Hayang make Hambali bae sebab urang boga tatangga Haji Hambali atuh mangga. Sing hade bebesi salah ke Hambali eta deui. Atek mana Hanafi bae gae dek make Maliki mah eta mah. Pokona mah mazhab anu opat mah mudawan. Silakeun tamang geus. Baik dek make nu mana-mana ge. Acan urang mah dek pindah-pindah bae. Kumaha pindah-pindah teh? Poe ieu puasa teh dek make Syafi'i, isuk make Hambali. Engke poe ka opat make Maliki, poe ka 5 mah, poe ka 3 make Maliki, ka 4 make Hanafi. Balik deui ka Syafi'i atuh bae. Becus mah.
Said Maliki Mekah nu mantap disebut Said Maliki eta teh nyana teh madzhab Maliki nu dipake ku nyana nama lain Maliki bae nyana kadang-kadang satahun make Syafi'i kadang-kadang satahun make Hambali kadang-kadang make kitu Hanafi kadang makarak Maliki eta teh kumaherna dina madzhab maher dina madzhab urang hebat urang mah teguh dina Syafi'i bae wajan kuku mah Syafi'i bae urang geus kapepet-pepet kakarak urang neangan hebat sebenarnya ieu nu paling hebat bah nu koski nu paling hebat mantak diakui dunia ge urang Mesir anu manehanana hebat jasa ilmuna ka urang Indonesia mah tak angkat topi ka urang Indonesia mah sebab terus bae Syafi'i pajar pinter horeng nyahonangan eta tanah ya Allah ya Rabbi urang mah kuari dek munggah haji beda munggah haji bingung lantaran naon ieu kumaha toapna lantaran ieu batal deui aya teu jadi toap teh lantaran toap kemudian batal lah teu kudu boga wudu lah cek jalan geus terus bae masa kitu sih sedangkan syarat toap kan kudu boga wudu ieu geus teu boga wudu ja batal deui kan neuk mempertahankeun sampai jamal bisa batal deui kajian kumaha ge gampang kos kitu mah urang taklid ka madzhab Maliki taklidna tiraha sapake taklidna teh kuduna wudu jeung toapna toap jeung wuduna berarti sebab eta ta'alluq wudu jeung kitu kana toap kos kitu mah hese cenah sia mah dibere babari ge hese kana bae yo geus kieu tuh wuduna wudu Syafi'i nu bodoh mah engke toapna toap Maliki jang nu bodoh masalah yang nu bodoh mah dikitukeun ge hese kana bae aing mah cenah kumaha aing dah kumaha siapa ya tuh geus kumaha siapa nu bodoh mah geus lah cenah pangeran mah tuh geus ngahampura bae ka aing mah aing ku daekna ge ka Mekah geus pohara sakeuna geus moal ngadengkeun kiai ngeribet jagena teh atuh masalah teu mau kos jelema anu ieu teh anu kompetisi gara-gara calon lurah kemudian terepeh nu ieu menang nu ieu eleh akhirna nu elehnya masjid ibah heula mah carita akhirna ieu masjid kan deuketah atuh kan dirinya make promosi woi dulur maningan ke masjid ieu anyar cek ngeunaheun dipakena ge al jadid ladid walau kal hamid pan kitu amat tah ieu ngeunah ieu ge sarua dulur ulah sok ngahajakeun ka nu anyar geus bogo masjid urang mah heubeul kompetisinya na masyarakat supaya nu cak ieu ka dieu cak ieu ka dieu terus bae goblok woi maningan ka nu ieu cenah di dieu mah aya tahriman woi ngeunaheun di dieu ge aya sholawatan woi kompetisi ujung-ujungna kieu dulur ngeunaheun geus salat di dieu mah geus teu kudu wudu ngeunaheun cenah tolol teh jelema ya pokokna salat kana itu mah kudu wudu bae di dieu mah teu wudu ge jadi bae cenah teh masjid anyar mah geus nu narimana mah pangeran ieu geus asal asup salat beres atuh pinuh di dieu jelema barodo atuh asal datang kadinya salat teu kudu wudu nyampe ke deui masyarakat dulur di masjid anyar mah asal salat bae teu kudu wudu ngeunaheun cek pada eta hese eta kos kitu tah nisbat di nu bodoh mah ieu ge kitu toap padahal mah gampang kurang wudu ku arieu taklid ka madzhab Maliki urang belajar wudu Maliki wudu mah jeung wudu sapengan pedah-bedana nya mah ieu na doang urang mah ngusap sirah aing nya mah dikumbah nu mantaknya mah kumbah ge kitu dan zet ka dieu kana sirahna beres jadi geus ka dituna toap amprok antal jeung awewe teu batal madzhab Maliki madzhab Hanafi nyan Hanafi nya mah antal jeung awewe teu batal eta kula waktu kamari ngainstruksikeun ka jamaah Maliki wabeh Maliki atuh ngahaja haji pendi masalah wetek teu batal masalah wetek teu batal terus sia mah oplok itu teu batal ge ulah dikitu-kitu teu bareres anak buah teh teu bareres kabeh ge Masya Allah nah urang lamun bisa mah geus bingung nah ulah ge talpek teh kumaha nah pembatalan anak kan keluar ai hitut mah kabeh ge Hanafi Maliki kabeh batal ngising batal
ulah kieu geus aing mah pas hitut aja sia batal henteu cak sante cak hanapi hitut batu-batu cak sia sia mah hanapi urang lembur sia meureun itu batal kabeh lamun kaluar getih tah cak Syafi'i teu batal cak Maliki batal urang taklid ka mazhab Maliki terus kuntu urang kaluar getih atau mimisan atau titajong kan kaluar getih batal lah cak Maliki dah ketika urang kaluar getih batal pernyana tetep sia batal tak kaluar getih aing balik deui lah ka Syafi'i atuh mikir batal sia batal talpek karana tadi ti Syafi'i ka Maliki ti Maliki barang kaluar getih ka Syafi'i deui engke di akhirat cak Syafi'i teu sia lain mazhab aing sia lantaran sia geus kaluar ti aing ka Maliki sia cak Maliki lain sia ge cak batal aing sia kurang balik deui ka Syafi'i ya kudu kumaha ni malaikat seret nerakakeun talpek eta teu beunang mah kitu mah di hiji pagawean talpek nah ieu mah keur carita urang lamun nyaho mazhab ngeunaheun deuk Syafi'i bae Maliki justru ikhtilaful ummah rahmatul bedana ulama perbedaan ulama jadi rahmat lain jadi pacekcokan ku ari di urang mah perbedaan teh jadi pacekcokan kunaon eta lantaran ego asa aing bae kabeh ge ulah asa aing hormatilah ikhtilaf cak Gustur teh mah perbedaan itu harus kita hormati sebab dia punya dasar berarti kita harus menghormati dasar dia sebagaimana dia menghormati dasar kita masalah pacekcok teh ngan di urang mah jadi masalah sebab naon aya ke Fir'aunan pan urang mah mana ke Fir'aunana kunaon sia teu nurut ka aing eta Fir'aunna ge urang mah ngaji teh lain kita nurut ka urang Allah geus sakitu ketika teu nurut ka urang mangga kadanan cara wali embung wauh jeung murid beusi naon beusi mere urang mah lain wauhan murid abeh mere panblon eta sabalikna wali urang mah bantak jara rawuh jasa urang mah jeung Allah nah wa antasumu khairul lakum puasa maraneh kabeh leuwih bagus ka maraneh kabeh in kuntum ta'lamun mun maneh nyaho berarti berbicara hikmah nyaho henteu sih hikmahna puasa sehingga bagus jasa emang kumaha kitu hikmahna cek Kangjeng Nabi hikmahna laparan beuteung hauskeun hati leuleuskeun awak niscaya la nazara qalbuka ila Allah niscaya hate maneh bakal neuleuh ka Allah ambuh laparkeun beuteung urang hauskeun hati urang ka Gusti Allah kok bisa kos kitu sih sebab dina ngalaparkeun beuteung ngaleuleskeun awak didinya bakal aya katoharohan ruh bakal aya kasofaul qulub mantak Imam Syafi'i ngadu Allahumma mnun alaina bi sofail qulub wa hablana sahihal muamalah fi dunya nah eta teh sofail qulub bening hati bersih hati moal bisa bagi jelema nu deuk hayang nyaho jati diri tanpa puasa moal beunang puasa kelehkeun beuteung urang tina kadaharan ngajauhan watak hewan-hewan leleskeun awak urang ku sebab urang lapar awak jadi leles seakan-akan urang keur menyiksa awak urang siksa awak urang ku urang beuteung laparan ku urang kemudian hate horenganan jadi bersih teu karasa ku urang teh hate teh jadi bersih aneh ruh jadi suci taharatir ruh wasafail qulub nazara qalbuk ilallah ya Allah hate bakal neuleuh ka Allah wa antasumu khairul lakum puasa leuwih bagus ka aranjeun kabeh in kuntum ta'lamun mun maneh nyaho sebab naon dina ayat nu itu nage la'allakum tattaqun menawa anjeun takwa artina kunaon puasa eta supaya jadi takwa teh naon nganyahokeun diri urang bahwa diri urang hamba sieun ka Allah maka urang nuturkeun aturan Allah bakal akur puasa manu sugih jeung nu susah nu sugih puasa mah teu dahar teu nginum teu jima nu susah ge teu dahar teu nginum teu jima sugan aya perbedaan jang nu susah mah ti isuk-isuk ti subuh datang ka magrib jang nu sugih mah salantaran loba duit datang ka lohor bae jang teu
akur wa antasubu khairul lakum in kuntum ta'lamun akur bae nu sugih jeung nu susah nomor kahiji nomor kedua bakal nimbulkeun talattuf wa tarahum sebab naon hate geus bening ketika urang sapoe dua poe ngarasakeun lapar awak leles hate beuki caang roh beuki bersih neuleuh urang ka jelema nu susah bari mikir horenganan lapar teh kos kieu mana teuing batur anu terus-terusan lapar timbul talattuf tarahum hayang mere nu matak jelema nu boga di bulan puasa mah saplit-plit dan nu sugih tetep bae saplit-plit dan nu boga tetep bae aya merena aya bae merena di bulan puasa mah sebab naon hatena keur diurus ku Allah teh betengna ku urang di laparan awak leles mulai hate nyai-nyaian neuleuh ka Allah adapun neuleuhna ka Allah nisbi kumaha kekuatan diri urang lamun ditanya siapa puasa dahar atuh embung kurang sieun ka Allah besi disiksa ku Allah eta kan keur neuleuh ka Allah melalui syariat jelema ngalempre bae sia kos boga duit bae atuh dahar embung aing atuh dahar bae duit aya naon aya beulieun loba teh aya aing mah teu kajenkeun teu berarti duit di bulan Ramadan mah kunaon emang sieun ka Allah eta qalbuna beuntak teu nu sugih teu nu susah kumaha sia kunaon lapar non kitu ngaranna nyang heue bae lapar emang kunaon puasa atuh meuli bae teu boga duit pantes atuh sia mah teu boga duit ieu nu teu boga duit tetep bae berarti di dieu aya naon ieu aya nimbulkeun kaistimewaan jiwa urang sehingga urang tertata rapih jam kurang dideleukeun bae deuleu uluh kakarak jam 4 2 jam deui geus dihitungan bae neuleuh deui jam 5 sajam deui waduh setengah jam di gelas geus dikiekeun bae gelas sia naon setengah jam deui diambean aing ngambean mah geus seger sagena suara jasa eta teh lain lalagata jadi urang teh dididik disiplin nu sugih nu susah tersiplin ku ayana bulan puasa wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun mun maneh nyaho sehingga orang terdidik tersiplin nu sugih nu susah tetep bae bareng bae bukaan masyaallah karim nu paling istimewa la'allakum takun ieu teh nimbulkeun pengabdian nu sejati ka Gusti Allah mentak didinya terbagi engke bakalna puasa hiji aya puasa awam puasa awam teh hartina puasa sakumaha tadi berang teu dahar teu nginum teu jima sakikituna bae adapun nu lain mah teu milu puasa mata teu milu puasa ceuli teu milu puasa malah mah makin bulan puasa makin dicocokan nu make ka dieu teh tah naon ngaranna tuh ban sia mah nyaho je boga pan jeung osok mata dideleukeun bae ka televisi ceuli di pinuhan jadi nu puasa teh ngan sakadar beuteung teu dahar teu nginum zakar parji teu diima ngan sakitu doang puasa awam ieu mah nu kos kieu mah yeuh disangsikeun asup ka sorgana sebab ieu mah puasa teh pupuasaan can ka asup puasa nu kos kieu masyaallah okos nu munggah haji lolobana macan jara di haji sebab urang munggah haji teh ngan sakadar deuk neuleuh Baitullah doang muteran Baitullah henteu nyahoeun makna daripada Baitullah teh di dinya teh bait Allah rumah Allah urang teh kerja di tamu Allah lamun urang sakadar neuleuh Baitullah doang berarti ieu haji zahir ketika urang boga rasa ieu teh ima Allah batin urang kapanggih jeung Allah
maka sikap urang bakal pinuh ku adab. Ditatalah urang di hareupeun Baitullah kira kudu kumaha sebab keur di hareupeun Allah lain aja sosotingan. Beuh tawaf di soting kotrek. Datang ka imah tuh bapak lagi soting. Tawaf apa tuh lihat tuh. Beuh bohara ngarendeng jeung urang Pakistan. Ada kan? Mending mun lalaki awewe deh. Tinggal anak mah bae bapak pembina amat bapak ini. Masa top sama awal orang lain? Iya bapak hebat ini. Ini jangan mah kur top kekikian. Wah kayaknya bapak mah gila kali di sono. Maknana Baitullah berarti didinya aya Allah. Batin urang teh kapanggih lajeng Allah. Lamun urang kapanggih jeung Allah penuh ku tadarru urang. Adab dipetakeun. Ketika urang berangkat ke Arafah. Di Arafah teh urang teh keur ditongton ku malaikat. Allah ngerahkeun seluruh malaikat nongton ka jelema nu keur wukuf di padang Arafah. Deukeun coba hamba-hamba aing cak Allah. Aing nu sangat deukeun. Urang keur ditongton ku Allah, ditongton ku malaikat. Kumaha perasaan urang ketika urang di hareupan ku Allah. Lain zahir, batin urang teh keur jeung Allah. Kitu keneh ketika urang di Muzdalifah. Di Muzdalifah teh mulung batu. Urang teh seakan-akan deuk ngalempar setan secara zahir nurutan Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal keur miceunan zahir, keur miceunan nafsu-nafsu urang, miceunan dosa-dosa urang. Satu batu piceun ku urang, nafsu urang. Laum piceun bismillah Allahu akbar. Hawa piceun bismillahi Allahu akbar. Terapkeun zahir kana batin. Urang wudu ge lamun wudu zahir bae mah kieu-kieu bae. Tapi lamun dibarengan ku batin, zahir urang wudu, batin urang wudu. Zahir urang kekemu, batin urang kekemu. Zahir urang teh ka irung, batin urang ka irung. Zahir urang ka beungeut, batin urang ka beungeut. Zahir urang ka leungeut. Jadi ketika urang beres wudu, zahiron wa batinan, engkena bakal sieup ka deuleuna. Itu kene salat zahir kos urang, salat batin nu mantak tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat eta nyegah tina fahsya jeung munkar. Tapi kuari mah kan salat fahsya jeung munkarna henteu kacegah, berarti can salat. Encan sholat lamun ki haji sholat tapi ngeridit kene encan sholat hakikat nama sebab tetanha ani fahsya wal munkar. Namun ki haji sholat tapi masih kene ngagulingkeun ngagunakeun duit bank encan sholat kajen kumaha ge sebab bunnya bener-bener sholat tanha anil fahsya wal munkar. Dan selanjutnya ialah urang kakarak datang ka zahir sehingga dibuktieunan kuari boro-boro pamarentah urang ge kos kieu keneh. Ndek iraha urang datang ka paeh teu ngurusan batin. Terus-terusan urang mah ngurusan nini bengking bae teh tadi ge. Silaturahmi ngudag nini dagang ngudag nini ngameteran sawah ngameteran nini ngaji urang mah hayang kapanggih jeung nini atuh sasarian nini nyagincuna gede jasa. Ngacai deui ta nini-ninina. Ya Allah ya Rabbi horenganan urang lamun dibuktikan kos komo Kangjeng Nabi mah lewat neuleuh bangke embe. Cek Kangjeng Nabi naon eta bangke embe. Nu bogana resepen teu ka bangke. Iya tuh teu. Urang mun dibere daek teu hayang. Dunia eta kos bangke embe. Nu bogana ge mbueun teh ka bangke. Urang kuari lamun mudag-mudag dunia berarti urang mudag-mudag bangke. Urang lamun teu dikitu-kitu moal jadi noreko. Udah mau noriko teh boh justru hayang dunia kabeja ku batur torikot boh murid dikumpulkeun sia nu sugihnya ye ayeun sumbang atuh mama ieu insyaallah yen tarekat teh paruguh kuari mah tarekat teh teh miceunan dunia nafsu jeung setan endahan ngagugulung nafsu jeung setan. Nah iyalah nu mantak urang batin wa antasumu khairul lakum in kuntum lamun mun manehnya bahwa puasa eta leuwih bagus lantaran naon lantaran puasa teh ndek nempokeun batin urang ka Gusti Allah.
Numantak Syekh Junaidil Baghdadi neangan guru datang kaya lain, datang kaya lain, datang kaya lain, datang kaya lain. Plak aya kapanggih guruna. Wah iya. Barang kunyana ditaliti teu buka-buka puasana terus bae. Geus 20 tahun teu buka-buka puasa. Buka teh ngan sakadar lebaran tasek, lebaran tasek, lebaran tasek. Cek Imam Junaidil Baghdadi, iya nu kaing kudu di guruan mah. Nyana asup ka dinya ngaguru. Terima, biasa norekat. Beres tamat tidinya hayang puas boga guru. Neangan deui guru torekat, teu kapanggih, teu kapanggih. Aya jelema masyhur jasa saat eta. Pohara jasa muridna ge ribuan, kamasuranana pohara jeung kacaritakeun ku batur teh jana teh ahli Allah, diintip ku nyana teu pernah puasa dahar bae. Bingung cek Syekh Junaid daya. Berarti can usul ilallah nyana. Ketika nyana ngaguru di nu pertama kakarak nyana boga hati-hati doang ihtiyat. Geus rada nyai-nyayan ngan can usul. Begitu kapanggih jeung guru nu kadua. Endek ka guru nyana tapi ieu mah guru tilok puasa. Isuk-isuk ngawudu. Berang setik dahar. Sore dahar deui. Aya makan malam sagala. Cek Syekh Junaid ai masurna mah pohara, muridna ribuan. Tapi kok teu pernah puasa. Aneh cek. Jadi ulah ieu ai ngaguru ka nyana. Sedengkeun hayang ieu teh batin teh hayang usul ilallah. Geus ngaguru di nu pertama. Tapi can aya kapuasan, ieu manggih guru ku kabehan dituduhkeun ka dieu tapi ieu mah teu puasa-puasa. Karek datang assalamualaikum. Ulah sok mang cek guruna. Ulah neuleuh daharna. Turutan mama daharna ku sia. Nya geus kaget. Urusan puasa mah gampang cek nyana. Ya orai ge loba nu puasa. Hewan-hewan ge loba nu puasa. Jahat. Geus. Mun deuk berangkat ka Allah, deuk berangkat tayang usul ilallah. Ayo ku guru di dia, teu kudu puasa jeung mama mah dahar bae. Cek dia lapan kieu aman. Cek kira teu jadilah, geus jahat eta. Encan ge ngomong aya teu jadi mah geus indit. Ih, pada kanyahoan bae. Aing moal geus indit teu kudu mama moal maksakeun indit. Balik deui bae ka ditu ka sok puasa. Emang di jero hatena deuk balik deui kana puasa. Balik deh nyana kana puasa ka ditu teh. Nya di jalan ge geus puyeng we nyana ji. Pan tapi pan nyana nyahueun bae nya cek nyana. Ieu aing deuk balik deui nyahueun cek nyana. Nah, ieu si kumaha mang aing mamang balik deui datang da kana puasa bae. Datang ka ditu pan teu jadi atuh guguruna ka ditu. Ka ditu deui balik deui ka ditu. Cak gurun sok puasa teh. Ulah ka dieu. Ayo ka balik deui ka ditu. Sebab siapa usulna bakal di ditu lain di dia. Ulah di dia. Siapa ngan nurutan puasana doang, ibadah nu lain mah teu diturutan. Jeuh, aing ka ditu dicarekan ka ditu dicarekan. Wah, sakena ieu teu beres si kos ge. Ayo ka ditu lanjut. Ulah di dia. Siapa ngan saukur nurutan puasana doang. Lain ka Allah siapa nurutan teh ka makhluk. Teu jadi teh mah kos kitu mah ibadah. Allah nyana geus terngiang-ngiang Syekh Junaid balik deui ka ditu ka kiai anu sok dahar bae teh. Datang ka hareup, datang ka geus kieu bae kiaina. Ayo sia geura ka dieu. Ayo sia geura ka dieu. Balik ka ditu sia puasa bae geus sia. Aduh, saya ieu. Teu beres sih urusan ieu. Langsung ada sujud da hampura bawa ieu. Deuk dihideung deuk dibeureum ku mama mah bae. Pokona kula mah deuk ku guru bae kageus ka mama. Di dieu mah dahar bae kajeun. Nah sebodoh. Alah lamun geus kos kitu kudu pasrah. Deuk kumaha pokona mah deuk dahar teh deuk nginum bae hayu bae. Sebab usul ka Allah mah lain ku puasa, lain ku dahar. Usul ka Allah mah ku safail qulub. Bersih hate, dahar bae ge ai bersih hate mah usul ilallah. Puasa bae ge ai hayang sugih mah moal usul ilallah. Puasa bae ge aya hayang berkaromah mah moal usul ilallah. Puasa bae ge hayang dihebat-hebat ku batur. Bejakeun aing mah puasa bae kitu moal usul ilallah. Salah sia ibadah kos kitu.
geus mama bae ceuk lama. Dar. Dahar ngana. Musdahar. Nama. Aduh mama. Ake deui nama mah jadak wali bae masih beukede. Nusu. Udah. Geus dahar ke pondok, sore-sore. Dahar. Dah, jangan dahar wae. Aing irah dididikna cek deui. Dahar terus-terusan. Turun dahar, dipanggil dahar, terus sore dipanggil dahar. Sore bang dahar, kabelah dina. Terus dididik. Jadi puasa jeung dahar bakal akur lamun bening hate. Ngan metode doang bahwa lamun urang lapar ieu hate jadi bersih. Aya jelema nu kudu bersih hatena seubeuh bae. Sebab manusia diciptakeun ku Gusti Allah beda-beda karakter. Aya nu mun lapar perem eleh careuh mah. Aya nya nama lamun seubeuh perem bae. Sabalikna aya nu mun seubeuh buringas. Aya lamun lapar buringas. Geus kumaha karakter-karakterna. Mama murid mama teu kabehna dahar tuh nu itu mah titah puasa bae. Tuh nu itu mah malah mah aya 40 poe teu meunang dahar teu meunang nginum. Itu mah tuh saminggu nu teu meunang daharna. Nu itu mah 3 poe teu meunang dahar. Nu itu mah sapoe sapeting sakali doang daharna. Potongan maneh mah Juned. Segala sia mah potongan dahar. Ayo dahar bae. Oh, cek Juned aing burung dianggap tukang dahar cek teh. Dahar sia mah. Dahar kobloh dieuna dicarekan. Moal wusul ila Allah sia dahar bae mah Juned. Ambo. Cek jana ieu jasa ieu bukan guru kos jasa. Mana aya wali dahar bae? Eueuh dongengna jak Kangjeng Nabi na ge baheula carang dahar. Atuh kabelah dieuna para sahabat anu usul ilallah macarang dahar. Kabelah dieuna para tabiin usul ilallah macarang dahar. Dongengna du dahar bae usul ilallah. Sia mah datang ka dengan dahar doang. Jeuh. Cek nya aya aing si kudu kumaha ieu? Teu dahar salah. Korenganan kos kitulah guru mursyid mah. Maksudna dahar jeung teu dahar teh ka Allah bae. Puasa ulah hayang naon imam mun ditanya sia kenaon puasa naon hizib eta salah moal wusul ilallah sia kenaon ieu puasa naon aing puasaan hikmat geus 3 tahun abeh tamu loba ambalayah neraka jahanam eta sia kenaon ieu puasa abeh naon dagang abeh laku puasa teu beres eta lah puasa fikih puasa zahir puasa batin mah Allah hiji be kulantaran diparentahna ku Allah puasa teh cak guru Ki Juned Allah nitah ngan Ramadan doang puasa salian Ramadan mah teu dititah ku Gusti Allah adapun puasa nu lain tah manang Kangjeng Nabi in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah ndak dituturkeun atuh mangga Kangjeng Nabi ndak teu bae langsung ka Allah mangga nu pusatna mah puasa mah Ramadan doang Allah tah nu nitah iji saja nama Kangjeng Nabi matak sian dek puasa ka Allah dek teu puasa ka Allah ulah nurutan guru ieu mah daharna ja guru aing ge dahar bae beresna sia kajen kuku Allah ulah sok nurutan manusia ibadah satungtung nurutan manusia eta mah ngaranna ibadah zahir ibadah batin mah hiji bae Allah sia kajen guru ka mana Juned lamun satungtung nurutan manusia bae moal wusul ilallah hiji be Allah puasa cak Allah teu puasa cak Allah kukumaha ge cak Allah bae ge geura tereh geura tereh hayo dipetakeun Syekh Juned teh anggap maneh teh keur ka Mekah Juned lamun ka Mekah teh kan kudu make pakaian ihram begitu datang ka Baitullah teh maneh teh kudu tawaf
dinyatakan jadi tamu Allah ulah jadi tamu Arab dirinya maneh sangi ka Allah karak cukur selesai tahalul ya awak maneh teh Masjidil Haram Junid tah qalbu teh eta teh Baitullah puterkeun ruh maneh di Baitullah jadikeun roh maneh tamu Allah di diri maneh ieu teh kabeh diciptakeun jangka Allah Junid sok lamun urang dek ka Mekah mah jadi tamu Allah teh kudu make visa kudu make kendaraan ka ditu kudu make paspor kudu make biaya tapi maneh mah hayang jadi tamu Allah sapoe sapeting bisa 600 bisa 360 kali kapanggih jeung Allah maneh jadi tamu Allah sampai sapeting 360 kali kapanggih jeung Allah asal bisa sok berem sidakep cekel hate cekel golbu sok rasakeun bahwa di diri maneh teh di jero aya Baitullahan wa tahhir baiti lit taifina wal akifina sok bersihkeun ku maneh hate maneh ulah aya nu narangtung di jero hate tahhir baitia qalbu sucikeun di taifin wal akifin war ruk'is sujud ulah aya duniaan ulah aya makhlukan ulah aya nafsuan bersihan toapkeun roh maneh di dinya moal kebal kapanggih maneh jeung Gusti Allah geura-ge teu kudu puasa deuk puasa mangga deuk dahar mangga beda horeng perjalanan batin mah urang mun kuari nyaritakeun puasa nu tadi puasa parentah Allah Ramadan melalui fikih tadi teh puasa umum kuari urang naik ka puasa khusus ilukeun raga urang puasa lamun tadi teu dahar teu nginum teu jima kuari raga urang pilukeun puasa puasakeun mata puasakeun ceuli puasakeun irung puasakeun sungut puasakeun leungeun puasakeun dubur kubul jeung suku sok milukeun puasa ulah sadeuleu-deleuna ulah sadenge-dengena ulah saambe-ambeuna ulah salempang-lempangna ulah sacekel-cekelna sakumaha Allah ngainstruksikeun puasa puasakeun raga urang ilah puasa khusus puasa para sholihin urang lamun geus datang ka dinya bakal ngeunaheun karasana ku urang gerege puasa tah siapkeun ti kuari jang dapur abeh ulah kaganggu urang mana kade panggil ku urang pamajikan lamun urang mama sini sini duduk sini lamun urang lembur mah nyai kade nyai diuk di naon aki nyai jeung aki ieu deuk bulan puasa kakak hayang tentrem ibadah tah ieu mah urusan dapur pakaian budak dirinya kabeh tah geus disadiakeun 50 jutanya cak pemajikan mudah-mudahan bulan jadi Ramadan kabeh cakna kada ada 50 juta waktu tah 20 juta geus ulah ngagagu-ngagu besi kakak mah itikaf teh besi kakak mah maca Quran teh besi kakak mah kumaha kakak bae tah geus disadiakeun ulah aya naon-naon heuh Kak kan ngeunaheun tah atawa 10 juta tah kayak gampang kurang mah aya kongkorong kana jual lobok tah eta kan ngeunaheun kitulah para sholihin baheula abeh tentrem tenang di jero bulan puasa teh kumaha dirina ka Allah ulah aya kegiatan naon di jero bulan puasa teh hiji bae ka Allah mentak Syekh Junid di pagahan ulah kanyahoan puasa sanajan maneh puasa ulah kanyahoan puasa ka Allah bae anu nitah puasa Allah anu neuk ngaganjar Allah nu rek narima Allah ngaganjar ka Allah maneh puasa ulah kena kanyahoan bahwa maneh puasa sok hayo laksanakeun nyana puasa di luar bulan Ramadan sanggeus puasa terus kadatangan tamu lamun nyana teu nginum bakal kanyahoan puasa supaya ulah kanyahoan puasa nginum puasa wali bakos gitu
lamun eueuh tamu poe eta atawa aya tamu ge lah nu kira-kira ngan sakur-sakudak sakedeng sautak saeutik nu nyana moal nyangkeun bahwa nyana puasa atuh teu buka kira-kira bakal kebel nyana diuk di dinya mun henteu milu dahar bakal kanyahoan puasa dahar teu kanyahoan sababaraha taun ge tak Ki Junaidil Baghdadi teh puasa atawa henteu na ku jelema-jelema teu kanyahoan urang mah pan lain urang mah datang tamu dar ayo mang aja tidak lagi puasa saya aduh sedikit lagi nih aduh namatin dah bangsa 20 hari lagi bom habak gil mah kos gitu ya ye tawa lain urang gajaran kos gitu teh ieu keur carita ka jero ieu mah urang mah hese kos gitu teh hayang kanyahoan bae ku batur mantak aing si didengekeun besok mah encan aya nu ngalem-ngalemnya aing ieu geus puasa bae encan aya nu kadenge bu haji anu mah puasa bae sia namu kadinya mah hararese sebab puasa tah hayang kadenge kos kitu tah ngeunaheun asarakan aja jantung tarariis ieu mah henteu bae tah eta urang kos kitu sumah hese batin mah hiji bae ibadahna ka Allah nu bakal narimana Allah nu bakal ngaganjarna Allah ulah ditolelir manusia mah sabodokeun manusia mun urang bisa bari muasyarah hege ulah kanyahoan ku jelema mun teu bisa muasyarah urang nyepi sorangan bae lamun nyepi sorangan bae masih kena diudag-udag keneh bae bari urang can bisa hate urang teh urang indit ka mana ka leuweung urang indit ka gunung nyalametkeun ibadah ka Allah doang padahal mah Allah nama eta-eta keneh di gunung eta di leuweung eta di kota eta cuman ieu hayang embung kanyahoan ibadah urang cukup ka Allah doang eta lah nu hese mulai Ki Junaidil Baghdadi nelusuri ternyata horenganan ulah kaluar ti parentah Allah disimpulkeunlah dina kitab Ki Junaid kula boga guru dua nu hiji puasa bae nu hiji mah dahar bae ketika diteliti nu puasa bae hayang usul ilallah ngabersihkeun diri melalui puasa lantaran Kangjeng nyarita laparkeun beuteung hauskeun hate leuleuskeun awak niscaya maneh bakal deuleu ka zat Allah hate maneh puasa guru kula nu hiji dahar bae caknyana ulah sok nyeun-nyeun ibadah dahar diparentah asalkeun ka Gusti Allah keun daripada urang puasa kemudian jijeunan ibadah tanpa diparentah ku Allah engke urang boga rasa aing mah hebat jasa padahal lain diparentah ku Allah asa diparentah ku Allah cilaka sia moal usul ilallah nya nama dahar bae ka dituna artina dahar ge ilaha dibutuhkeun dahar ira dibutuhkeun nginum eta lah nu diparentah ku Allah ketika orang lapar dahar cak Allah kulu wala tusrifu ketika orang haus israbu wala tusrifu ketika orang tuduh sare etalah sesuai jeung perintah Allah asal urangna asa diparentah ku Allah usul duanana ilallah tinggal urang bedek milih nu mana neuk puasa bae mangga neuk dahar bae mangga asana urang memilih nu dahar bae untung nama atuh beuteung jebak usul mah henteu nah puasa awam sakadar teu dahar teu nginum teu jima raga mah teu milu puasa puasa khusus teu dahar teu nginum teu jima raga milu puasa puasa solihin puasa khususul khusus golbu teu sadetik-detik acan poho ka Allah ieu mah puasa para anbiya di samping teu dahar teu nginum teu jima raga milu puasa cili mata cili irung kabeh milu puasa golbu teu dipohokeun ka Allah barang sadetik ge pohona ka Allah lamun poho ka Allah ceurik nya nama jeung ceurikeun poho ka Allah jeung ceurikan poho ka Allah masyaallah kan kitulah tahapan-tahapan jelema berpuasa ka Allah tinggal urang di jero bulan Ramadan wayahna di samping teu dahar teu nginum teu jima raga urang pilukeun puasa tipi ku urang ulah pati disetel teuing HP ulah pati diumbar teuing ubral obrol aya nu teu mangpaat maksudna teu mangpaat aya mangpaat mah pek bae mangpaat keagamaan rohani urang kitu keneh urang ubral obrol aya teu mangpaat mah ulah dula deuleu urang sing hade ieu mah lain makin bulan puasa makin menjadi-jadi
asal jam 5 bae iyalah neangan burit caknya nama burit di teangan datang meureun padahal mah teu di teangannya datang bae geus mending di imah urang maca Quran tahun kamari mah urangan bisa namatkeun sakali coba tahun ieu mah hayang 3 kali lah berarti 10 poe sakali 22 kali 30 kali ge kurang diplot eta ge saeutik teuing lamun nyaritakeun para wali Allah mah beurang sakali peuting sakali tamat Quran teh berarti lamun 30 poe teh 60 kali tamat mantep jas urang bisa dongengna doang kuari ge Qur'anna di mana karanya can kanyahoan di Qur'an ya leungit Qur'an masyaallah karim itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah jadi aya kitu puasa instruksi tadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam etalah bag-baganana fikih aya urusanana hikmah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun iyalah dipakai ku ahli-ahli thariqah ahli-ahli tasawuf di luar bulan Ramadan ge mun maneh nyaho horeng puasa teh istimewa sebab naon ngabersihan galbu nyucikeun rohani sehingga urang bisa neuleuh ka Gusti Allah hikmahna nu paling istimewa la'allakum tattaqun berarti urang kapanggih jeung jati diri urang yakni urang bisa mengabdikan diri sebagai hamba anu sejati ku ayana puasa mudah-mudahan urang kabehan dibere kuat dibere tabah dibere ngeunaheun puasana tinggal tanggal hijina iraha kiai alhamdulillah anu ngitung saantero dararatang ngitung-ngitung melalui hisab qot'i termasuk epimeris termasuk hitungan jenis ialah loba ternyata kukula geus ditelaah akur kabeh jeung perhitungan kula alhamdulillah tina sekian anu ngitung ieu hasilna tahun ieu insyaallah urang puasa bakal bareng sebab derajatna gedena luar biasa hadhil harakah li amalil hisab li ma'rifati awal syahri ramadan sana 1436 hijriah hasilna luar biasa aya nu ngiriman 5 di Jawa hiji kemudian di daerah urang dan di kulon na ieu ngakurkeun hisab akur kabeh jadi keterangan geus teu kudu dicaritakeun sebab ieu mah gede jasa darajahna akur kabeh ieu mah jadi darajahna ieu malam Kemis 10 derajat 30 detik masyaallah mentak ieu mah geus bisa kadeuleu langsung ku urang kieu bae geus. Urang nuleukeun ka kulon bae geus bae teu kadeuleu ge tuh bulan geus kitu bae geus pokona. Jadi lamun dicaritakeun panjang sebab ieu akur kabeh hitungan-hitungan. Nya itu Selasa legi 16 Juni 2015 pukul 20.41 kabeh lamun dicaritakeun timimiti Rabu kemudian Kamis na ieu mah geus bae malam Kamis deuleu ka kulon 10 darjat 33 detik jadi luhur bulan jeung gede insyaallah lamun cek ahli falak cek guru kula di Cipanas kitu papih kitu keneh Kubang lamun urang ngitung 10 derajat menang 10 derajat eta bakal 10 tahun bakal bareng bae puasa lamun teu aya macam-macam lamun teu aya unsur-unsur ti nagara surah guru geus kadege bae papih Cipanas Kiai Kubang Izudin lamun urang abah di dieu lamun urang Nakwim menang 10 derajat engke kaditu selama 10 tahun kurang lebih bakal akur bae
Ramadan teh Sawal naon kan satu Ramadan jeung lebaran bakal aku lamun unsur-unsur. Geus coba ge urang cirikeun. Teu batak geus gaji palak teh geus mun dicaritakeun segala rupana rame. Di samping rame indah, di samping indah ka dituna bisa jadi dukun. Ieu palak ge kos kitu tah. Geus urang geus ka dituna leuwih jauh lama ge geus teu dicaritakeun nama lantaran gede jasa ieu mah bulan. Lamun aya anu embu puasa perbo ieu tetep encan sebab ijtima'na malam. Kemudian lamun aya nu puasa poe Jumat atuh tah derajatna ka ditu bisa lain 10 derajat, bisa sabaraha derajat tah mah. Kumahanya na bae geus tah. Nah, tinggal lebarana urang Jumat. Jumat 4 derajat leuwih. Jadi urang puasa poe Kemis Jumat Sabtu Minggu Senin Salasa Rebo Kemis Jumat lebaran berarti urang puasa sabaraha poe 29 poe. Lamun urang nyaritakeun tentang falak kelas nasional Indonesia atawa kelas internasional nu diceklan ku negara ru'yat tapi berpatokan hisab. Selalu kitu bae. Nu diceklan ru'yat nu jadi patokan hisab, moal bisa ru'yat tanpa hisab. Kalau urang nyaritakeun tentang hisab Baghdad, di Baghdad nu jadi patokan tetap hisab bae kajen kumaha ge. Sebab naon? Sebab ru'yat hese. Hanya orang-orang tertentu keputusan negara tetap ru'yat tetapi tetap nu main hisab. Ialah Baghdad. Seluruh kitab-kitab lamun ku urang dicaritakeun komo aya nama aya falak temporer ieu teh dideuleu tetep kudu hisab bae. Negara memutuskan ru'yat sebab sumul ru'yati wa tilur ru'yati tetapi tetap nu kudu ngadukung di luhurna adalah hisab. Teu bisa teterlengan ru'yat. Haju kuari kurang ru'yat di Indonesia dibayar. Nu tadi kuduna kudu syahadah hisbah. Ulah aya bayaran. Geus urang kuari mah geus husnuzon. Mana bae ge silahkeun. Nu penting mah boga patokan jeung nyaho tanggal hijina iraha. Kula mah teu ngajak ngan sakadar nyaritakeun ilmu kebenaran loba ti Jawa Timur ngirimkeun, ti Jawa Tengah ngirimkeun, ti Banten ge aya ngirim, ti daerah urang ge aya ngirimkeun. Alhamdulillah simpatisanna para ulama Jawa Timur, Jawa Tengah terhadap di dieu sehingga nyana hayang babarengan make Sulamun Nairen sakadar nyaritakeun hasil Sulamun Nairen Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten termasuk kula jeung aya babaraha murid kula nu ngitung sarua 10 derajat. Nah, gitulah ieu mah sakadar nyaritakeun. Kula mah cenah neuk nungguan pamarentah mangga masalah sakadar nyaritakeun jeung teu kudu nanya kiai deuk kira puasana babatok sia meureun. Aing mah neuk poe Kemis. Tapos kitu. Jadi lamun deuk poe Kemis make hisab teu ngajak ngan nyaritakeun kaistimewaan ulama kabeh meunang Kiai Mansur Jakarta jembatan 5. Nah iyalah ulama urang nu kudu diakui ku urang jeung nu kudu dihudangkeun di tulangna ku urang sebab lain sakadar sakitu nyana guguru ti Abdul Hamid, nyana guguru ti Ulug Bek, nyana guguru ti urang Spanyol diakui dunia internasional. Ulah haju tidak usah dipake kelemahanana naon heula. Ulah sok haju ulah teu make karang heula pelebah mana ngarang heula. Lamun teu make pelebah mana ieu kasalahanana ajukeunlah ka ahli-ahli palak sebab lain kula mah sakadar nyaritakeun teu bisa kula mah di Jawa Timur aya jago palak nu make sulam, di Jawa Tengah jago palak nu make sulam, di urang Cianjur Sukabumi nu jago palak make sulam, aya selentingan ulah dipake sulam mangga bae itu make deuk make naon silakan. Ngan kula masih keneh make Sulamun Nairen jeung para ulama-ulama salafus sholihin anu masih mempertahankan ulama Indonesia. Ieu ulama Indonesia ge diaku dunia. Ya samun dicaritakeun tentang tukilan-tukilanana insyaallah kula ge boga ngan moal
besi pajar ego tukilan Habib Usman ti Abah kula ambalaya sakieu barang dibacaan hebat jasa tukilan Kiai Mansurna sakieu ti ditu ti guru kula mun Habib Usman ti Abah lamun ieu mah ye ti guru sakieu dibacaan hebat geus ieu mah jangan yakinkeun bahwa menurut hisab Qotis Sulam munairen 10 derajat malam Kemis kula dek puasa poe Kemis lebaran poe Jumat sakitu bae temen geus loba jasa tah ieu mah nomor kahiji ala kadar dicaritakeun tentang puasa besi poho doang padahal mah geus nyaraho nomor kaduana nu penting nama tanggal hiji Ramadan alhamdulillah geus dicaritakeun poe Kemis bahkan lebarana poe Jumat urang puasa 29 hari. Kemudian selanjutnya salila urang ngaji kula mah sompral jeung sogol tapi eueuh maksudna naon? Iwal tidurutan guru-guru urang Tuan Syekh lamun keur nyarita aya kasogolan abah kula aya naon maksudna ngaremukeun hate endek dirapihan deui hate kabeneran kasinggung nyanana bener-bener nutup hate salila ieu alhamdulillah eueuh nu kasinggung aya ge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 aya nu ngomong kieu aing mah moal ka ngaji ka Cilongok cek nyana teh ditanya ku batu emang kunaon nyana mah nyinggungan bae bang sedengkeun aing make duit bang aing mah panjieun perumahan make bang aing moal waka ka Cilongok satungtung aing make duit bang aju bebeja ka kula atuh saha nu ngundang deui na aing mah henteu ngitah henteu ngundang teu jeung aing mah teu perlu ka sia atuh perlu ngadengikeun aing los teu perlu atuh masalah ka di akhirat ge masing-masing bae aing ka surga atuh sia-sia cenah cuma sok aju mantep jae sok aju yakin ka surga atuh aing teu yakin ka surga mah kumaha ngajakna aing teh yakin jasa bakal ka surga boh cenah so amat aing di hareupeun sia mah aing sok mun di hareupeun Allah aing teu ieu mah keur carita kasogolan kula masalah eueuh nu dituju hiji-hiji jelema ngan sakadar hiu urang babarengan mengenal Allah melalui syariat mengenal Allah melalui thariqah kadaanan urang mengenal Allah datang ka hakikatna salila sataun dina pangajian tentu kasogolan kula karasa na iyalah hampurakeun kula jeung kula insyaallah ngahampura kahiji nomor kaduana besi aya kasalahan-kasalahan naon kula hampura jeung jamaah kabeh teu kudu menta hampura ku kula geus dihampura berarti tingkah ucap jeung pagawean besi aya salah kula jeung bapak-bapak ibu-ibu kabehan ulah aya naon urang silih hampurakeun urang kuari babarengan mudah-mudahan ke di akhirat ge babarengan ge. Kemudian urang kitu menghadapi bulan suci Ramadan urang babarengan puasa selalu ingat ke Allah Subhanahu wa ta'ala hampura segala rupa kerabat-kerabat nu aya di pondok pesantren boh kula sakeluarga kitu keneh sae kaya aya nu aya di pondok pesantren adik-adik kula kabeh ulah aya naon-naon nya jadi urang kuari terakhir pengajian untuk di tahun ieu mudah-mudahan ke urang kapanggih deui di bulan Syawal kabeneran aya haul abah nu kabeneran aya waktu dina haul abah urang lebaran poe Jumat kemudian Sabtu orang nyawalan Sabtu Minggu Senin Selasa Rabu Kemis Jumat Sabtu tah orang malam Minggu malam 9 jadi Jumat Sabtu Minggu malam 10 berarti malam Sabtu tah eta malam Sabtu malam 9 orang hawal abah
lamun nu aya waktu ketika mana orang babarengan zikir anu aya waktu anu teu aya waktu masalah tah sakitu bae nya urang silih hampurakeun zahiron wa batinan urang babarengan puasa.